Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Didoakeun anu ngajawab salam sing beunghar. Didoakeun ngajawab salam maotna sing husnul khotimah. Didoakeun ngajawab salam mudah-mudahan hutangna lunas. Boga hutang teu? Hayang lunas sayang. Ya bayar nanti dulu bayar. Didoakeun ngajawab salam sing asup surga. Tapi sebaliknya lamun teu ngajawab salam didoakeun sing asup angin. Bade ngajawab salam bade nyaan mal amakan bade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayat sadaqallahul azim. Qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi sa'atan khairun fi siyami salah satu sahar. Amma ba'du, dipayun mangga urang sami-sami syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Dina dinten ayeuna urang tiasa kumpul ngariung bongkok karonyok di ieu tempat. Mudah-mudahan silaturahmi ieu urang sadayana hiji sing dipanjangkeun yuswa ku Gusti Allah, sing disehatkeun ku Gusti Allah, sing dibarokahkeun ku Gusti Allah, maotna sadayana husnul khotimah. Shalawat sareng salam mugi ku Gusti Allah dilimpahkeun ka junjungan urang yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapayunan para sepuh, kiai, ulama, asatid, mudah-mudahan disarehatkeun, diparanjangkeun yuswa. Ibu-ibu sadayana, wabil khusus deui para panitia pagitanya anu tos dihot-hat di kamari pasti ieu teh nyentenna teh nya. Mudah-mudahan di kamarina nya. Alhamdulillah sing disarehatkeun, sing dibalingharkeun ngagungkeun agama Allah. Pokona mah barokah sadayana manfaat kanggo umatnya. Oge komandan ieu nya sahabat abdi anu teu bisaeun Sunda. Salit Sunda teh nyebut pergi gemper komandan ieu. Bagus tuh nya. Komandan teh nyahoeun gemper teu apal gemper, kitu teh gempor kita semua. Mudah-mudahan beliau panjang umurnya. Alhamdulillah sadana. Pokona mah guru-guru sim abdi di dieu sadayana. Wabil khusus deui teh anu ngulam sim kuring Haji Kastono. Haji Kastono teu hadir ya. Pak Haji Kastono sing disehatkeun panjang yuswa. Sekeluarga ayeuna ibuna nuju di Mekah ya, nuju di Mekah. Menuju umroh. Alhamdulillah sing dihasilkeun pamaksadarana, sing dilancarkeun sadayana elahnya. Inti namah kadinya pagitunya urang sasarengan ngadoakeun anjeunna da anjeunna mah bageur nya. Sanajan ieu oge anjeunna mah bageur kitu komandan. Pak Haji Kastono mah menuju kapungkur jadi lurah gitu nya. Ayeuna rek nyalon dewan. Mudah-mudahan we sing dihasilkeun sadayana nya. Amin ya Allah ya robbal. Tukang son, alhamdulillah kita rada ingat tukang son ge sing dipanjangkeun umurnya, sing disehatkeun. Ya ome atuh ya teh rada teu asa. Doakeun abdi sing sehat ibunya. Wengi kahujanan ka dieu hujan teh wengi.
Oh beda alam juga di itu nya di Campaka mah hujannya tapi sarehat sadayana ibunya mohon doakan sing sehat dan sehat mah ibu moal ka dieu pangitanya jadi orang sadayana sing sehat abdi rada gering kahujanan kemarin nuju di Majalengka komandan di Majalengka di Sumberjaya watak rada gering teh ya rada gering weh gitunya jadi rada gering teh rada gering weh gitunya dan nembe oge komandan di rumah teh kadieu teh dina mobil teh diuk teh bisa nangtung enggak alhamdulillahnya ti doa urang dieu abdi tiasa ka dieu apa gitu nya Bapak Kadus alhamdulillah hadirnya aparatur pemerintahan dan di bawah naungan anjeunna sok rada atoh komandan lamun dihadiran ku aparat desa teh nuju wengi aya Pak Kadus sarua di ditu ge padusun jadi kadus teh kepala dusun ai dusun teh dusun mah eraan ya dusun mah eraan ai padusun mah gitunya alhamdulillah ibu bapak sadayana kenapa kita harus memperingati Maulid Nabi jawaban si Odah, si Mimin, si Yuyun, si Titin, si Tini oh araya Titin aya Tini si Ceyuyun CN Yois Dewi oh ya sadayana Ciiroh aya oh ya alhamdulillah oh aya sadayananya alhamdulillah sadayana atuh aya hadir Codah ya aya banyak aya Ikhwan hari yang memperingati teh aya makna anu diingat-ingat jadi memperingati Maulid itu adalah ada makna 3 yang diingat-ingat makanya memperingati jadi ada yang diingat-ingat hiji anu diingat-ingat teh saha Kanjeng Rasul batak ngayakeun deui Mauludan ngayakeun deui Rajaban ngayakeun deui pengajian supaya inget ka Kanjeng Nabi Muhammad geuning make kudu inget ke Kanjeng Rasul sabab Kanjeng Rasul mah dipasihan syafaat ku saha ku Gusti Allah jadi Kanjeng Rasul mah entos dijamin ka sawargana teh Kanjeng Rasul teh dipasihan syafaatul udma naon ari syafaat teh asep syafaat teh tambalan syafaat itu nulungan syafaat tambalan anu teh keur saha keur anu boga mesin jahit misalkan aya tambalan pangnamalkeun gara-gara aya kain gara-gara aya sarung gara-gara aya baju da aya tambaleunana urang aya salat osok zakat osok puasa osok sedekah osok tapi goreng moal ditarima ku Gusti Allah teh tadi dia perlu syafaat teh tambalan teh ti saha anu bakal nambalanana nyaeta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi Kanjeng Rasul teh bakal nambalan ibu batak kudu cinta ka Kanjeng Nabi teh ayeuna lamun eueuh tambalan bingung Kanjeng Rasul oge tukang jahit misalkan sitah nambal pangnambalankeun heuh tukang jahit nambal naon atuh kayuna eueuh sarungna eueuh bajuna eueuh nambal naon tukang jahit ge bingung Kanjeng Rasul hayang urang boga syafaat tapi sholat tara zakat tara sedekah tara naon tara atuh Kanjeng Rasul na japaatan naon namalan naon batak urang mah sholat osok zakat osok puasa osok udang ti peuting osok jeung sajabana osok ngan goreng butuh tambalan tah eta teh bakal disapaatan ku Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nya eta diantawis nama jadi makna memperingati teh hiji anu diinget-inget kadua aya anu ngingetan katilu aya anu diingetan saha anu ngingetan
panitia di dia ingetan saha anu diingetan urang sadayana diingetan ku panitia supaya naon supaya nginget-nginget Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam untuk kieu mah ibu teu ngayakeun muludan teu ngayakeun rajaban buburaah ingat Maulid Nabi Isra Mi'raj Kanjeng Rasul jadi ingat deui nya ta eta di antarana nginget-ngingetkeun kasayanana supaya tambah-tambah barokah urang sadayana supaya sehat urang sadayana supaya syukuran urang ka Gusti Allah Subhanahu wa taala selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala insya Allah bakal naon ka dituna bakal inget kanu maot sabab urang sadayana bakal maot moal kira-kira urang di jero kubur betah moal hayang betah teu di jero kubur hoyong betah teu hoyong kudu hoyong nya hoyong betah di jero kuburnya karena naon sebab kita di dunia heng sendirian urang sorangan di imah batur betah teu cetakan di dalam dunia sorangan di imah urang teh di kamar terus poekan betah teu moal betah komo engke di jero kubur di jero kubur mah teu aya listrik teu aya handphone sugan WA-an aduh ka dieu atuh heula arulin pasti bisa kitu nya di jero kubur mah batak bakal maot perlu urang caang di jero kubur perlu pisan perlu batur di jero kubur perlu pisan saha atuh anu bakal ngabaturan urang teh nyaeta amal hade urang bakal ngabaturan urang di jero kubur urang sadayana moal aya anu henteu maot sadayana oge pasti maot leres teh kaluar tina liang asup deui kanu liang jadi urang teh kaluar tina liang asup kanu liang leres teh da urang rumasa mamawa liang laras teh balikan deui urang kaluar tina asup deui kanu sabab urang mamawa sabaraha hiji anu dibawa ku urang liang ya 10 itu sabaraha hiji anu dibawa liang ku urang 2 mata 2 irung sabaraha hiji 4 ceuli 2 genep baham hiji nu dihandap 2 salapan berarti urang teh mamawa liang salap paingan Dedi Mulyadi 9 langkah asli nama salapan liang ya Dedi Mulyadi bapak 9 langkah laras teh tah urang mah salapan liang kahartos jadi ina awak urang teh geuningan loba liang sabab urang kaluar tina asup oge bakal kanu abdi oge ka dieu ngusahakeun salaki ibu usaha ge usaha sabab ibu hadir di dia menang liang tangke ge bapana salaki urang penting-penting neangan pada dia mah loba balik oge ilmu hadir menang tah geuningan hidup liang tangke bagi dia lamun rek nyalon dewan Pak Haji Kastono partaina partai usum liang padeusieun ya alhamdulillah loba liang di dia balik teh neangan liang dalam eueuh liangan mangeureunana moal payu nya ta eta diantawis nama hirup syukur ka Gusti Allah kahartos atos atuh nya geus kahartos iya tuh ya Allah ya Rabbana alhamdulillah sehat sadayana lahnya mudah-mudahan da abdi ka dieu tong lami teuing cek Pak Haji Kastono teh yang penting mah abdi singkat padat melekat balik mawa ilmu anu manfaat untuk anu berkat wae da urusan panitia atuh eta nanya teu bae berkat malah nomor hiji eta malahnya ya orang saling doakeun we abdi ka dieu jauh dijujuk angang di teang ku baning butuh
doa siapa tinggal bungkus dalahar tadi teh. Oh palingan can daharnya jadi rada teu nyambung gitu ya. Alhamdulillah sadayana lahnya sing aya kawilujengan, mudah-mudahan da ai kudu mah komandan. Saya itu hari ini harusnya ke Bogor komandan ya, harusnya cuman telepon terus Pak Haji Kastor, aduh gimana, saya juga pikir-pikir di jalan ke Bogor mau ngapain, gak ada yang ngundang komandan. Ya kesini aja komandan, di sini mah dapat kardus gitu ya, sugan gitu ya kan biasa. Nah Pak Dusun mutas ngaji sok aya kardus biasa nah, iya mah biasa nah di mobil teh aya kardusnya, aya nya kardus naon tukang limbah ayahnya sok dulu. Tapi rasa ibunya, tapi rasa ibunya. Abdi kamari tah di belah di tuang terkenal Cikampek tanya aya perum, naos wayah kieu beurang jam 12 jam 1 lah gitu nya. Berenang Pak Dusun pohon teu di bahanan kardus. Abdi teh uih. Komandan uih, begitu uih teh cek pun bojo teh. Atas di mana? Atas ulinnya. Tas ngaji, neng tas ngaji. Jadi daya kardusan tuh tapi kayak gitu istri mah daya kita kardus ya, jadi lamun daya kardus teh pas saya abdi mah ya ya bisi ya mah didinya gitunya, bisi abdi pas saya dinya gitu kata bah eta kardus komandan nyalametkeun syariatna. Abdi nuju ngos di Bandung Barat, jadwal siang menuju Cianjur, aya razia polisi gitu, razianya dicegat gitu. Dari mana? Mau ngaji Pak, mau ngaji lagi, habis ngaji dari Bandung dibuka ada seur aya bom teh nya dibukaan bagas teh. Ini apa? Aya opat kardus teh. Itu berkat Pak. Apa berkat? Itu pulang pengajian dibukaan takut bom dibuka. Ini bakakak, ini bakakak. Oh ini beas jauh. Oh habis pengajiannya. Iya, lanjut gitu. Jadi ku kardusnya selamat. Polisi oke kehargaan. Jadi berakatnya bisi para era razia teh nya bisa ya razia di Sadang gitu maksudnya. Eta kardus nyalamet gitu. Itu Pak Dusunnya. Oh aya kardus banyak. Ya usia ku batu naon lah. Allahu Akbar. Ibu sadayana cinta henteu ka Gusti Allah. Cinta ka Kanjeng Rasul, cinta henteu. Cinta ka salaki, ka anak. Cinta mana ka salaki jeung ka anak? Oh ka anak, ka salaki henteu. Par. Ka anak cinta henteu. Cinta ai ka salaki. Oh salaki ka salaki ya. Aduh ya Allah ya Rabbana. Cinta mana ka salaki jeung ka anak? Jawab seorang. Mimin jawab. Ka anak, anak urang dengan cerik. Supaya repeh dikumakeun, diais disusuan. Salaki urang dengek cerik, supaya repeh dikumakeun. Oh disusuan dulu ya. Ya kita amit teh. Urang dia mah kitu sararua geuning nya. Anakna disusuan, salah tidak disusuan. Ketika anakna yang pindah ka belah katu teh embung bau rokok. Gusti lagung cinta urang ka Gusti Allah leuwih utamakeun nya. Cinta urang ka Gusti Allah teh leuwih utama. Naon teu asep cinta ka Gusti Allah teh diantarana hiji bikiro atil Quran macaal. Osok maca Quran osok. Osok katalar teu Quran. Quran katalar teu. Katalar teu. Katalar alhamdulillah. Osok rotinan osok alhamdulillah bener pisan ibu-ibu di dieu mah nya katalar Quran di gara-gara rotinan, tapi mudah-mudahan we siki hampura dina bohongna nya. Da cikana geus ngomong katalar nya alhamdulillah. Ibu-ibu mah menguasai acara Pak Komandan di mana-mana. Kebanyakan itu ibu-ibu di mana-mana. Rotinan saja kebanyakan ibu-ibu. Bahkan setiap hari di Campa Kamar rotinan teh ibu-ibu banyak dari Sabtu sampai Senin. Dikuasai ku ibu-ibu sadayana. Bahkan dahareun oge ku ibu-ibu dikuasai. Laras henteu Ibu.
Oh, batak ibu-ibu mah marawa kantong gede. Sabuat keur meleng copot asupkeun kanu kantong. Aya papais keur saha teteh memen keur ijo. Padahal mah keur manehna keneh. Dikuasai aku anggota badan oge sadayana ku ibu-ibunya. Mata emak awewe Pak. Ceuli ece tuh. Ya, laras teu. Baham mbak di wae bujur ibu bintis ibi tuh ku awewe kabeh ya. Ta eta urang kudu syukuran ka Gusti Allah teh. Biqiraatil Quran maca Al-Quran walau ayatan sanajan saayat ibu unggal peuting saayat osok tara ongkoh katalar teh tapi tara kumaha urusanna sanajan saayat baca Bismillahirrahmanirrahim Yasin Sadaqallahul adzim tutup. Peti kedua Bismillahirrahmanirrahim wal Qur'anil hakim Sadaqallahul adzim tutup. Tamatna oge kiamat. Da sapenting saya tapi keun bae daripada henteu mah nya teras Jadi setiap hari itu nyaeta membaca Al-Qur'an, pengamalan Al-Qur'an, kakarak disebutna cinta ka Gusti Allah. Kahartos. Jadi ibu-ibu jeung bapak-bapak sadayana muka Al-Quran tengah peuting teh gini urang dieu mah alhamdulillah komandan katalar Quran oge gini alhamdulillah di abdi mah can katalar di dieu mah alhamdulillah geus katalar. Inilah desa hebat kampung Cilame katalar Al-Qur'an cing urang cobaan da geus ngomong katalar cikeneh nya bapak-bapak cicing ibu-ibu tuluikeun urang adu kenying bapak-bapak pinter mana ya tuluikeun ibu da cikeneh geus ngomong katalar Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu tuluikeun bapak-bapak cicing sabab ibu-ibu cikeneh geus ngomong katalar wa adin binasi bil haji yatu karijala wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajin amik. Teraskeun ibu-ibu Allah katalar henteu kunaon ngomong katalar lemparkeun ka bapak-bapak lemparkeun bapak siap ibu repehnya dari ibu cikereng ngomong katalar tapi bohong. Bapak-bapak ge osok rotinan mung bapak-bapak mah saminggu teh sakali tapi biasana bapak-bapak mah sok palinter. Ibu-ibu mah loba di abdi ge komandan mun rotinan minggu teh mun rotinan aya 100 aya 200. Anakna incuna dibawa aya nu jajan kokek-kokek aya nu sagala ditanyakeun ku salakina teh mamah menang naon rotinan ayeuna beborah menang ilmu anak sia modal. Bapak-bapak ibu-ibu repeh can menang cikeneh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak lanjutkan, ibu-ibu repeh. Inna a'toina kal kausar fasholli li rabbika wanhar. Teraskeun Pak. Oh alhamdulillah geuning pinter keneh bapak-bapak. Matak ibu masuk gede bohong tah. Matak di ditu oge nya Nabi Adam jeung Siti Hawa. Bedana naon cing Nabi Adam jeung Siti Hawa? Nabi Adam keur lalaki Adam teh jempe balam Adam coba awewe Hawa ngomong unggul loba ngomong bawel cerewet terus teh tah eta teh Hawa teh kali itu teh sok kadang-kadang memberi ambek ya laras teh Pak batak awewe mah kecap lagi Hawa teh calangap teh bawel teh ngomong wae. Lalaki mah rek kumaha ge Adam teh repeh balem Adam rek boga salah boga lagi repeh we lalaki laras teu kitu batak pantes awewe mah cerew aya di dieu awewe cerewet aya oh aya mana neuting naon
Allahu Akbar Gusti nu Maha. Lalaki mah rotinan saya dikoge pinter, buktina cikeneh katalar. Ay ibu mah ya eta aya rotinan teh ibu tong sok nampuan tiung batur atuh saja. Ieu mah tiung batur anyar ngomong ka salaki teh bapak-bapak tuh si enak tiung geus anyar deui. Aya ganti pan geus dumuk seragam bencan lunas pan nya. Saya ganti deui ya eta ibu. Hiji deui ibu, tinggal ka dieu. Hiji deui ibu tacan kenging, bapak-bapak geus menang hiji. Ibu mancan. Hiji deui ibu bismillahirrahmanirrahim. Qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi innal baqara tasabaha alaina wa inna insyaallahu lamuhtadun. Teraskeun ibu. Tuluy ieu sia teh. Teh kata apa? Lemparkeun deui ka bapak-bapak. Lemparkeun Pak siap. Siap, ibu repeh. Tuluykeun Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Alhamdulillah kata wae. Pelit naon setelah tadi Quran ya Quran teh. Pelit naonana? Anu tadi Quran sanes Quran, anu nembe Quran sanes Quran. Pelit palebah manana? Oh nu ponok padah ponok. Tuluykeun panu panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil innaka laminal mur ala siratim mus. Aya tah lagi hafal wae. Rek nu panjang rek nu pondok oge. Allahu Akbar ai aleh teh kitu ibu mah. Berarti poe ayeuna 2-0. Bapak-bapak menang 2, ibu-ibu masih kosong. Hiji deui ibu, ke dieu odah mimin yuyut teutin tini ka dieu ningali. Tulikeun. Ieu mah pondok ieu mah. Pondok ieu mah. Ka dieu ningalina pondok ieu. Padahal yang pondok. Pernah sekali aku pergi dari Jakarta ke ya benar. Hiji surat kajawab ku ibu-ibu. Surat kedua untuk ibu-ibu. Tulikeun. Mapai jalan satapak majung ka hiji teu karasa capena sabab aya. Dua surat kajawab ku ibu-ibu. Allahu Akbar. Ai kanu lagu langsung nyantol. Ai kanu Quran Allah. Bapak-bapak mah moal katalar lagu moal. Benar, bapak-bapak mah mun kanu Quran nyanggut, kanu lagu mah moal nyanggut. Sabab bapak-bapak mah resepna nalar Al-Qur'an. Laras teu Pak? Batak bukti lagi tadi katalar. Mata kanu lagu moal katalar bapak-bapak mah ya. Laras coba ya. Ibu berapa? Tulikeun Pak. Da bapak-bapak katepona tara nyanyi, tara naon kanu Quran wae. Tulikeun bapak-bapak tulikeun. Won siun siun sen won siun siun won sen siun sen won sen siun sen won siun saen se. Teraskeun Pak katalar teu? Tuh bapak-bapak teu katalar nya. Ai kanu Quran mah katalar bapak-bapak mah. Datang ibu kade tah nya. Alhamdulillah boga salaki teh pinternya eta diantawis nama. Jadi cinta ka Gusti Allah teh nyaeta maca Al-Qur'an hiji teh. Kadua naon Asep diantawisna ketika mau tidur bebeja ka salaki memeh bobo teh. Urang dieu sok bebeja tara. Tara. Pak mamah bobo ti payunnya. Oh sok kitu tara. Ari ibu sareng segi salah kita lah itu. Sok hees jeung saha tuh si teteh. Asa kararieu. Ibu sok bebeja tara ka salaki mun rek sare. Kunaon make tara bebeja?
Oh salaki jauh di mana? Hah? Ayeuna geus nyaho ilmu da ibunya. Sekarang sudah tahu ilmunya. Oh kudu bebeja ka salaki teh supaya menang ganjaran. Bebeja ka salaki. Terus cium tarangna. Oh sok dicium tarangna. Tuh, alhamdulillah hari osok mah. Sebab naon tuh Asep pakai nyium tarang supaya menang ganjaran di we. Naon ganjaranna? Mak ganjaranana sarua jeung nyium Hajar Aswad di Mekah. Ka Mekah teh ongkosna 30 juta, 35 juta. Mahal. Di ditu oge belum tentu bisa nyium Hajar Aswad. Akhirnya di dieu mah aya Hajar Aswad, nyaeta nyium tarang salaki. Tak ilmu atau ibu. Oh teh ganjaran gede pisan. Bebeja ka salaki ge rek bobo gede pisan ganjaranna teh. Pak, mamah bobo ti payun. Sakitu we, lamun teu diijinan ku salaki, kela tong waka bobo ibu. Ulah waka miheulaan sare salaki, lamun teu diijinan komo. Ya. Ieu mah salaki teh tah bisa teh neangan ka mana pamajikan. Kalau Allah waya di mana di tempat di kolong risbang. Sare di kolong risbang. Allahu Akbar. Tanpa izin ti salaki ulah ya bobo unggul can lamun mung salaki teh hayang tual-tual ibu teh amung eta ibu ku malaikat dilaknat dimimiti eta nebikeun ka subuh. Bayangkeun ibu lamun salaki hayang tah ibu hayang joro rape aing tah misalkeun nepi ka hiteuna eta teh dilaknat ku malaikat dugikeun ka subuh ibu. Mata lamun aya kana lagi laksanakeun. Entas ngagebot hayang hayu. Entas macul hayang hayu, kudu hayu terus ibu mah nya. Sabab eta lagi wajib taat kanu jadi salaki. Kahartos. Jadi bebeja ka salak memeh bobo rek bobo teh wawartos ka salaki barejeng nyium tarangna supaya menang ganjaran pahala nyium Hajar Aswad. 2 3 supaya dipikat cinta ku Kanjeng Rasul, supaya dipikat cinta ku Gusti Allah. Naon Asep di antarana hudang tengah peuting. Osok hudang osok ka mana? Oh kacai rek naon? Oh pipis, geus pipis. Oh sare deui di dinya nya. Balikan deui, biar aku sare di WC. Tengah peuting osok hudang Asep, osok ka mana? Ka cai. Ado naon di cai? Pipis, geus pipis. Di calana sia teh. Osok di calana tara. Ai sana di calana tara. Di calana heula. Geus di calana. Geus di calana ka mana mimin sia teh? Geus di calana. Hah? Wudu geus wudu. Hudangkeun salaki urang lamun teu acan gugah salaki urang apana gugah ayeuna teh tahajud. Urang rumasa loba dosa henteu karasa ka Gusti Allah, loba dosa ka Kanjeng Rasul, loba dosa ka indung bapa, loba dosa ka tetangga, loba dosa henteu karasa. Hayu urang salat bebarengan apana gugah, urang istighfar ka Gusti Allah, loba dosa urang teh ayeuna teh pan geus muludan urang teh tas memperingati Kanjeng Rasul, mangnya urang teh tibra wae. Ayo gugah apana gugah. Asep salaki teh teu dikeun we hudang. Ibu gigireun salaki salatna sing tarik. Gigireun salaki. Allahu Akbar tarik. Tatama ge harudang. Aya naon cenah ieu salat tarik-tarik teuing nya. Padahal mah ngahudangkeun salak. Asep geus loba rakaat geus 12 rakaat, tapi salaki teh teu dikeun we hudang. Ngaji Yasin hareupeun salaki menang 3 kali mah. Asep geus ngaji Yasin hareupeun salaki teh entos, tapi teu dikeun we udang salaki teh. Haroskeun kanu ceuli salaki. Ya, make doa anu menang rotinan teh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berarti salaki urang teh tibra siapa Pak? Ini langsung murajat hudang sanu pae
lain paeh apana hayu urang bebarengan hudang tengah peuting urang istighfar ka Gusti Allah sabab urang loba dosa henteu karasa eta kahartos jadi urang mah tengah peuting teh hudang geus hudang salat geus salat ngaji geus ngaji maca sholawat rek dibalikeun asa pemeh bobo rek ngaji mangga ngaji sholawat bobo hek eta oge asa rek sare heula teulah terus mungkin bari tahajud jeung suami mangga eta oge yang penting kaeusian unggal penting ngaji Quran sholawat kitu nya sabab urang cinta ka Gusti Allah cinta ka Kanjeng Rasul kahartos eta kahartos tah eta nya da urang bakal maot teh ya kabeh oge bakal maot leres teh sadayana ge bakal maot batak urang sadayana cinta teh baras-baras kapungkur mah urang sabulan 2 bulan 3 bulan jeung salaki teh dituyun ka sawah komandan dituntun ka sawah labu ge habis pak kitu nya baheula mah ka salaki teh tempo we ayeuna boga anak 18 boga incu loba dituyun ku pamajikan aku salakina cek pamajikan tuh bapak labu naon pamajikan ngajawab salakina teh ngeuleuh pan kitu bahasana teh nya da eta geus boga anak boga incu eta di antara nama kudu syukuran teh laras-laras ka Gusti Allah ulah nepikeun kah teu syukur ka Gusti Allah da budak ge urang hayang soleh-solehah boga budak teh hayang soleh-solehah laras teh solehkeun heula saha indung bapana sebelum anak teh suami istri indung bapana solehkeun heula da hayang ngagaduhan anak anu soleh asupkeun ka pasantren budak teh asupkeun ka PAUD asupkeun ka TK budak teh supaya naon atuh supaya pinter beureun di dieu ge aya PAUD beureun nya aya teh di dieu aya TK aya tak asupkeun mumpung leutik supaya pintar budak teh anu leutik diasupkeun ka PAUD nu awewe dua laki ka TK-keun ketika uih teh ibu uih ka bumi teh ku ibu teh taros neng tadi di PAUD teh belajar naon belajar nyanyi mah nyanyi naon nyanyi pelangi oh kumaha pelangi alangkah indahmu merah kuning hijau di langit yang biru tah ku ibu mah supaya budak getol kanu ngaji kanu Al-Quran ganti ku ibu judulna keun bae di sekolahan mah pelangi ku ibu mah di ieu mah gentos cenengnya jadi mengaji kumaha tuh mah mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau ilang karenamu Allah Maha Agung dan Maha Penyayang mengaji cinta Al-Quran budak jadi cinta ke Al-Quran datang lanjut di TK ujang tadi di TK teh belajar naon nyanyi naon pada hari Minggu kumaha pada hari Minggu ku ikut ayah ke kota cek inung teh ujang Minggu malila keneh ganti nya ku Jumaah ganti ku inungna jadi Jumaah supaya budak getol ka masjid cek inung teh pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib sedang berkhutbah supaya kita semua baik sholatnya la ilaha illallah budak teh heueusnya jadi getol ka masjid gara-gara eta ulah kumaha tuh ulah ngomong sabab ayeuna mah budak teh ngalawan ku bapana teh ujang ka masjid bapak ge cicing wae pan kitu nya ngabalikeun leres teh ujang ngaji bapak ge cicing teu ngabalik-balikeun zaman kiwari mah ka budak masih tah ngaji indungna mah nonton TV bapak nanya kitu deui ka pangajian teu beuki kitu tah leres teh mun disamper pangajian alasan nyeri sampean tecara kana hiburan jauh ge kukurusukan teh mana udah iya budak cenah ceuring hayang basal mangkat maghrib ai balik isuk berarti eta teh lalajo leres teh
Komo lamun aya wayang jauh-jauh ge di teang masjid musola corencang tiluan ge jeung tihang tiluan ge berjamaah batak di dalam ngerjain masjid jeung tihang sing loba nya supaya ketemu berjamaah gitu ka hartos. Tah eta ibu mata sing alus ka budak teh ngadidik teh heueuh geuringnya gara-gara mulan ieu bener arek hijrah asal latara jadi arek asalna osok galak ayeuna jadi bageun asalna kasalah kita sok nyokot duit dina pesak tara bebeja ayeuna mah arek bebeja ayeuna ya ari ibu osok bebeja kasalaki osok sok bebeja tara kasalaki lamun aya duit dina pesak rek nyeuseuh teh sok dibikeun deui tara. Oh tara, kunaon ibu make tara? Oh kuliahnya sih, tapi ayah rinda izin bisa laki. Ya kudu ayah ibu. Ketika ayah teh nanahnya sih teh mangi artos 50.000, balikan heula. Apana, iya dina pesak ayah artosan. Kumaha teh bisa sih calananana kumaha? Cek salaki teh, empek gue, hek keur mamah. Kakarak kunang rinda eta. Lamun dia mah aduh maaf kita duit batur ya misalkan gitu mata kudu bebeja heula ka salaki teh rektan wae ge wawar tos ya da geus muludan oh Asep euceung pas tara bebeja ayeuna mah geus boga ilmuna arek bebeja ayeuna mah setiap saat arek bebeja ka warung rek bebeja mun hadir rek bebeja ayeuna mah ka salaki teh eta bagus pisan eta meunang dina hikmah Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pake ku urang ibu rek bobo wartos heula ka salaki cium heula salaki menang ilmu ayeuna muludan teh naon tuh hiji nyium tarang salaki kadua bebeja ka salaki rek bobo kitu batak mun uih teh mun ayeuna salakina aya teh nya mun uih teh ceuk salah ceuk pamajikan teh apana naon ajar aswad songkeun ku salakina tah ku sia cium teh ajar aswad cium sing tarik dah hajar aswad teh menang ganjaran ibu sabenerna mah ganjaran hungkul eta teh salaresna mah ya da pikir ka pasea-pasea ge aya elmuna ibu jeung salaki osok pasea tara osok paseapan tapi sok make ilmu tara paseana asok aya bahasa kasar teu mun pasea aya elmuna kieu ibu tinggalikeun ka dieu carana pasea menurut Islam. Hiji ulah kanyahoan ku tetangga, kedua ulah kanyahoan ke keluarga ku anak urang sabab bahasa pasea osok mawa bahasa goreng bagong sia anjing goblokan gitu nya bahasa pasea teh ulah kadengeun ku saku anak ulah kanyahoan ku tetangga kudu kumaha atuh asep paseana teangan imah kosong asep eueuh imah kosong lagi arayaan teangan lapang atau ke sawah mereka maju pasea di mana di lapang bisa pariu ayo langkat gabring biasa ya mesti aya doa aya sambutan bagi sarua ya kudu kumaha asep tah kudu kitu ulah kanyahoan pokona pasea aja pasea ulah ieu ngomong itu ngomong ulah cek Islam kudu kumaha saling naon mimiti pamajikan ngomong bapak cicing repeh lamun bapak nu keur ngomong ibu repeh ulah pabentak-bentak kalau dia ngomong yo geus kieu nya kitu nya jadi moal bener terus piring dibanting-banting eta rugi nu kitu teh nya pasea kitu teh kudu kumaha tuh paseana nyaeta kitu sok pamaheun mamah nu ngomong ada cek mama teh geus beak sok papa nu ngomong coba nu ngomong terus aya tamu kudu geus pun aya tamu teh assalamualaikum aya tamu eureun heula aya tamu nya biasa deui mah cai nah kitu deui biasa deui da aya tamu tepo tamu balik ka karak kumaha teh mah tuluykeun moal basa tuluykeun gitu ya ku banding ulah kanyahoan ku batur di antara eta nya tah kitu geuningan menurut Islam mah ulah kanyahoan mun keur pasea ge ngomong-ngomong keur batur mah teu kenging pisan nya sirik ka batur komo kitu mah ulah pisan eta bisa cinta ka Gusti Allah kaduana cinta ka Kanjeng Rasul supaya orang menang syafaatul umat di Kanjeng Rasul naon atuh asep biqiraati sholawat maca sholawat ibu wayahna maca sholawat osok maca sholawat osok sabaraha ribu kali teka hitung dah henteu macana
sok sholawat ibu di mana-mana leker dandan sholawat ker di baju sholawat ker lempang sholawat ker cicing sholawat terus dina hati asep keun bae keur ngobrol bahan ngobrol hati mah sholawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wasallam hok eta oge sarua saya di lagaman mangga eta ge sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam hek eta oge budak ceurik angkat ku urang maca sholawat leuwih alus budak tibra urang menang ganjar teh ganjaran teu karasa asep teu boga anak aya incu angkat ku urang sholawatan eta budak tibra gerasa ya salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah budak teh asup kana lafzul jalalah sholawat jeung sajabana lah sesare budak tibra urang menang ganjaran ulah kuno sejen ibunya kadenya bacaan anak budak dicilitan ongkoh bacaan lain eta bacaan udah diangkat kalakuan si kucing garong budaknya jadi bangsat mungkin ya sebab bacaan lagi kucing garong kudu kumaha sholawat teh cikene asep da teh bisa lagamna keun bae kos tadi henteu lagama ge kajeun teh yang penting budak tibra sare urang menang ganjaran leres teh salatullah salamullah ya Allah jawab Mimin salatullah salamullah ya ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin ini make cut brai lagam eta ge mangga nya da sholawat mah lamun Quran ulah mun sholawat mah mangga teh teuing asep can bisa sholawat ge cuma bisa ge marhaba hek marhaba ge osok marhaba di dieu osok marhaban ya nurul aini marhaban jadal husaini osok itu osok coba marhaban ya nurul marhaban jadal husaini marhaban ya nurul marhaban jadal husaini marhaban sanes maraban mah kadoma leres teh kuping ayu tukang masih kene maraban ya nurul aini maraban jadalahu sanes maraban kena disalahkeun salah paham teh ngaranna teh ece geuning maraban da kamari keur nguludan cing sasa di maraban tuh bisi salah kuping jadi aya haan marhaban ai maraban maka sato kasapi leres teh maraban hayam kuhu utuh maraban domba kuju kutu leres teh maraban bebek kututut leres teh maraban ibu kukanju tuh gitu kan jadi bisi salah paham tapi tadi kan nih marhaban ya nurul marhaban jadal marhaban ya nurul marhaban jadal kita entah saja kumahnya komandan dilanjutkan tok gitu Pak Dusun dia tuh saja abdi mah di mana sok saja upami langkung saja urusan lembur teh kan 50% dina gaji pokok leres dah ya kudu kumaha abdi ya lembur barang makaning haji kastor teh aya abi kudu kumaha aduh mayar ramaneh nah makaning abi cenah kawan ayasa aduh teh kudu kasaha menta aya asa pararinya takarak ayeuna manggung bingung komandan coba anu nelpon abi Allah
aduh Gusti aduh. Aku sadayana abdi di Capakate padusun muka pesantren putra putri akhirnya katambihan sekolah SMP serta SMK tah abdi lain promosi ngabejaan ya bisi di dia aya nu hayang sekolah tapi teu mampu padusun aduh anak urang teh hayang sekolah tapi teu mampu teu boga duit kabikeun ka ditu asal teu mampu bener-bener teu mampu aya ge yatim yatim sok kabikeun ya kayak mun di dia aya yatim hayang sakola tapi anu apa anu teu mampu tapi nya ulah mampu abe teu mampu ge bisa teu mampu kan Gusti Allah ya bangga dongkap ka abdi lamun teu mampu hayang sakola komo nu mampu atuh nya nu mampu mah komo ka ditu mah teu bayar ibu bayarna saeutik anu mampu oge nya bayarna saeutik anu mampu oge nya nya teu dibayar abdi mah sok ya abdi oge di dia teu dibayar sarua ya abdi mah teu butuh amplop bari naoge di mana-mana ge abdi mah teu butuh amplopnya saya mah promosi abdi bisi budak hayang pesantren hayang sakola nya teu mampu teu boga duit hok ka abdikeun ka ditu nya aya di abdi beas-beas wae mah di ditu nya pilih ieu mah di dia hayang sakola tapi urang teu boga duit sok abdikeun mondok sambil sekolah di ditunya di Campaka di abdi di itu di sini dia nu aya datang mereka abinya moal dipenta duit moal ke anak nama ya oh dong KPK ditunya insyaallah budak teh urang cinta gitunya eta diantawis nama cinta urang ka Gusti Allah ingetkeun nya salit teh ya urang ibu sok menta hampura tara ka Gusti Allah osok salat tobat osok sok salat tobat osok istighfar osok sabaraha ribu urang istighfar teu kahitung nya pasti eta jauh teu kahitung nya tengah peuting teh osok tobat osok asep shalawat osok sadaya lagi osok sok nyanta hampura ka salaki osok tah iya ka Gusti Allah osok ka Kanjeng Rasul osok udang tengah peuting osok istighfar osok sok bentah hampura tara ka salaki bangkaning meme dihampura ku Gusti Allah teh ibu keluarga heula ku salaki heula lamun ku salaki teh dihampura komo ku Gusti Allah tuh da ibu mah tanggung jawab salaki mah tanggung jawab teh istri jeung anak pamajikan laras teh pamajikan mah sorangan henteu tanggung jawab salaki anak henteu aya di ditu na jadi singkarunya ka salaki ibu ngentah hampura ka salaki osok setahun sekali saminggu sekali sabulan sekali sabulan sekali setahun tina naon lembaran unggul ayeuna lamun lembaran teh henteu kumaha aya henteu bade teu menta hampura mun da lembaran teh henteu terus da covid misalkan kitu nya kumaha lamun urang robah atulah nya entong satahun sekali lah teuing da umur teh teuing ayeuna teh irsukan maot teh nya teu apal hayang teh pangapura teh salaki geus neraka unggul teh ya kumaha lamun saminggu sakali atulah cocok teh poe naon Jumaah cocok abdi ge dina poe Jumaah mah sabab Saidul Ayam merajana poe teh poe Jumaah tinggalikeun ibu ka dieu ngentah hampura bebeakan jika anak ibu mah lamun setahun sekali mah kieu salah kita di masjid entah salat Idul Fitri ibu geus di imah cek salah kita di jalan teh di luareun imah teh ma hampuranya dijawab ku pamajikanna heueuh jika teh kitu nya tinggalikeun cara ngentah hampura Islam cara ngentah hampura bebeakan tinggalikeun ka dieu panon atau ngicip tinggalikeun ngentah hampura bebeakan kana jeung laki dina poe Jumaah ibu lamun cek abdi mun osok mun tara-tara pagawean ibu sapopoe di imah osok beberes di imah osok mun osok mun tara nya osok ngepel di imah osok dina poe Jumaah datang poe Jumaah ibu osok bebersih di kamar mandi osok ibu osok kieu tara ka salaki urang teh apana ayeuna poe Jumaah mangga tah ieu anukna ieu sabunna ieu odolna geura ibak ayeuna cai geus pinuh ku mamah geus dipinuhan sok geura ibak osok kitu tara hitung tarana hiji teh taranya
Nges ibak salaki teh nges ibak Asep ibu lompat ke kamar nges di kamar teh osok ieu tara ka salaki apana ta ieu sorbana ieu pecina ieu bajuna ieu baju koko ieu sampingna ieu aya artos 50.000 asupkeun kana koropaknya ulah dibelikeun kana rokok osok itu tara sakara hiji tarana dua tatarana terus salaki mangkat ka masjid ibu osok ka mana jauh jangan benar udah ini salah kita geus mangkat yuk ke masjid ibu ke mana oh ke tetangga rek naon ngarumpi ngomongkeun salaki entong ngomongkeun salaki mah ujung-ujung salaki urang mah peuting kot-kot ulah ngomong kitu nya ngomongkeun barang mah salaki urang mah eta teh bulan teh hideung sah ulah nya ulah ngomongkeun salaki nya teu kenging kudu kumaha tuh Asep ketika salaki ka masjid ibu di imah dang satakar kebek naon ai kebek teh cik urang dieu jadi kebek teh kebek malah nya jadi kebek itu adalah buruk sekali awak teh atunya ya sabab arek nyamut raja dunia nyaeta salaki begitu orang geus dangdang ditempo batur sibaralik salaki urang mancan geuningan ketika uih teh alhamdulillah salaki teh aya geuningan cek batur mah salaki teh hideung tapi da ditempo-tempo mah hideung dan bae hitam oge leungitnya geus nepi ka bumi salaki tinggal kita dia salaki uluk salam assalamualaikum dijawab ku ibu waalaikumsalam sasalaman ka salaki tinggal osok itu karena osok bolak balik oh ayeuna mau bolak balik sabab geus nyawa elmuna geus muludan oh kudu bolak balik Asep nya ieu jeung ieu kitu nya entok ieu na ukul tapi jeung ieuna Bapak lamun sasalaman pemajikan orang teu bolak balik sitah bolak balik dalam sasalaman teh kieu gitu nya terus kumaha deui tuyun sitah duduk dina kursi apana sok duduk dina kursi nya calik salakina teh ibuna lompat ka mana ka dapur joko cai sama salakina atas jumahan capek hayang nginum kartos datang we pamajikan teh apana ampura poe ayeuna mah jumah dauna naon mun aya teh wungkul ya kumaha tidak naon hampura jawab deui ku salakina heueuh neng atuh padah mah panas pan ayeuna teh kahayang mah atuh krating deng atuh nya we kieu mah seprit gitu cek salakina teh pan budak ya pan ayah pan ayo wayah kieu pan warung ge baru kakeneh atuh mana atuh mantap atuh saurang-urangan masih hideung panas kieu atuh da ngesang itu papan jumahan teh pan jauh jumahan teh cek salakina teh kanu jadi pamajikan nah cek pamajikan teh akang tos ka kahayang geus we eta atuh hungkul teh gekeun bae atuh sok inu meh heula daripada akang capek nya ieu mah kahayang apan jumahan teh jauh banyak atuh rada lieur kahayang teh lungleng pikiran teh kan akan teh capek akan teh ka dieu ayeuna dieu teh sekolah teh kan teh hungkul atuh hayang nyereng-nyereng mah cek salakina kanu jadi pamajikan karena dicekal anak inu meh heula eta tuh nya dicekal aku salakina bari ieu teh ngadaguan sugan aya nu mangkat nya sugan ieu mah tapi da luak liuk ge caricing dicekalan ku salakina cik salakina teh ieu mah mama ieu mah atuh kahayang ngaranna ge pan belah wetan belah itu kan maruka kene kaharep alpa da baruka sayang mah jeung yakul sayang seprit muka itu da ariis da urang kieu mah da harudang kitu nya ieu mah minum teh pan akang tetas jumaahan ieu mah panas pan cai oge heeh ke urang nitah budak
dicekelan ku salakina sabab salakina tas jumaahan ya bari jeung babacaan bari jeung cek pamajikan teh heung ke urang nitah budak sugan anu daekeun sok atuh eta mah dieu teu ada mamah teh yang boga ganjaran heeh dicekel ku salakina bari nya dagoan sugan aya tapi dariuk wae akang tong saboga omong akang tos heula eta heula gampang urang itah barudak sugan anu daekeun heula eta atuh da gege datang sepirisna sugan aya warung anu buka belah wetan sok heula nya cek salakina teh rek dieut bari baca doa lagi tarik sugan kaboro datang coba kan heula membaca hayang ieu nya bebeja terus baca doa Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adabana bari dieut bari luak dieu dah teu aya nu mangkat eta weh diinum ku salakina salakina entas jumaahan sugan datang anu nyerang gitu nya sugan dieut ku salakina teh akang sunah lagi 3 kali 3 regotan inum deui akang hayang ningali mamah teh akang 3 kali nya di ku salakina bae akang sekali deui nya naon deui kang rek diusulkeun naon deui muhun neng keur macayu teh ieu teh nya kata mah meureun teh na teh loba teuing kita rasa nate beureun kumaha neng atuh mun diasaan heula ku neng diakhirkeun teh akarak Pak Komandan ngadar teh pahit padahal mah teh celup weh hatinya ini yang kat loba paingan teuing geus kieu ya Allah ya Rabbana akarak keur babeurang teh maca apa ieu teh dibere teh pahit entos akang entos nginum entos neng tingalikeun ka dieu kumaha deui begitu salaki keur calik ibu heg cekel kieu teh cekel tuur salaki osok nyekel tuur salaki tara sok cekel naon atuh cekel tuur salaki kada salah nyekel ibunya geuning cenah ieu mah cara teh botol teh acan iya sudah ada ya sana Coca-Cola ya Sprite teh ti urang dagang ke sekalian aja cekel tuur salaki kada salah nyekel geuning ieu mah genyal lain tuur berarti kade nya ting tuur genyal salah tuur salaki sabab tuur teh loba jasana cekel tuur salaki bari jeung nempo ka handap jeung ulah ngomong goreng kana jadi salaki sanajan salaki osok ka sawah ka kebon tong ngomong goreng apana geuning jempol bapak teh gempeng sabeula hakeun bae tong diomongkeun nya cekel tuur salaki bari jeung ngomong entah hampura apana di jumaah kamari dugikeun ka jumaah ayeuna hampura apana hampura tong adakwa dipaeun Gusti Allah ari gisting izin ku Gusti Allah apana era ku Gusti Allah ulah ngadakwa apana hampura jumaah ayeuna dibikeun ka jumaah hareup hampura apana hampura di luhur sausap cetok dihanap sahimpas selop di tengah nu genok segede batok hampura apana osok kitu tara kecelak lain lehon nama celak teh tapi cai soca osok kitu tara kudu kitu nya geus diuk deui salakina wayahna cekel sirah pemajikan osok dicekel tara ku salaki cekel jumahi sugan mah salaki ge ulah ngomong goreng kamji pamajikan mama naon geuning sirah teh barorok ade atuh teh inten berlian sarua eta oge ngentah hampura bebeakan maka bakal timbul rahmat datang tina poe Jumaah eta anak kan jadi kolot-kolot ya anak sadayana ngentah hampura di dinya kecelakeun cai mata urang loba dosa henteu karasa laras teu kata sing loba astagfirullah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya
Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Pandangan kieu ke astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal. Maafkanlah hamba dari dosa-dosa, maafkanlah hamba dari dosa-dosa. Astagfirullah Rabbal astagfirullah minal. Maafkanlah hamba dari kesalahan, maafkanlah hamba dari kesalahan. Astagfirullah. Kadangan kalau hukum Rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Jauhkanlah hamba dari sifat sombong, jauhkanlah hamba dari sifat bohong. Astagfirullah Rabbal baraya astagfirullah minal. Sing dihampura dosa urang sadayana, amin. Sing diorokeun deui urang teh lahir teh urang teh